siapa ngomong. Goblok aja, dengekeun. Bawa ka rewa, aing can madang, kayak madang mah aing der rewa mah. Kenah lah aing mah. Geus. Ini parah nih. Goblok teh ucing teh yang sarakeun san goblok teh aing balik jumaah pindang di lalebok kehed teh daging hayam di lebok cek aing mah ajangan sahiji mah aing geus balik jumaah hayang dahar piceun ku aing lah. Hiduplah engkau denganku hider dengarkanlah hider dengarkanlah Isuk kudang hees. Nah aing aya ucing ninggalan lauk aing ek madang. Goblok teh aya ucing ya. Si kunyupan geus ucing geus lage. Nah ti mana ieu ucing? Nah aya nu mican gitu, cek di dalam CCTV ya. Alah, si goblok si ucup nah ngaran mimicen ucing hareupeun warung si kunyuk ku aing awas si ucup kehead sehet. Bang, beli rokok sabatang. Ucup kehead. Nah sia ngaran mimicen ucing hareupeun warung kehead. Lauk aing beak kehead ku ucing ek madang. Saha bang? Urang mah teu biceun ucing. Urang mah teu boga ucing bang. Kehead sia ucup kehead moal bisa ngabohong aing mah babalapan itu deuleu di hareup aya CCTV deuleu ku sia ya. Yo kehead ya ucup ya deuleu ku sia tah. Tah, tuh deuleu kehead CCTV tuh deuleu tuh. Moal bisa dibohongan sia teh. Nah sia mah aing teu buka CCTV. Duh bang, hampura. Urang gerek dahar bang. Beak ku ucing lauk jeung daging teh. Nah emang meuli CCTV na ti mana bang? Tasik kehead ti raja CCTV Tasik sia teh deuleu. Tong macem-macem ka aing ayeuna mah kehead main piceun-piceun ucing di hareupeun aing sia. Hampura bang, hampura. Ampun bang, ampun. Wah cuy euy. Geus lila di dieu. Pare. Alhamdulillah. Itu arisan geus dibuka can? Dimulai naik wadok si mana heula? Aing apes wa, aing kukurilingan di ditu aing loket aing ragrag tuh eueuh. Si goblok gerak. Aing ke tas jajan meureun ragrag da eueuh balik deui teh geus kurulang kuriling wa aing. Kumaha tuh wadoyok? Kumaha pan kos lain balad we ka aing teh pan balad nginjem heula duit aing wayah naik mayar arisan. Bisi bohong lah aing mah. Embung lah, bawa masuk bohong lah. Teu percaya ka aing. Ku aing taborahna paneker. Geuat heula. Anakku paneker aing mah asa teu ararumu menyang nginjem duit borana aku paneker ieu mah. Ulah loba omong pan aing ke ku aing ge lamun aing meunang arisan heueuh. Ku aing traktir baso. Moal bohong aing mah nah bohong sagala. Masuk aya wae aing mah. Geuat ku aing ge doakeun we aing sing meunang ke ku aing lamun menang urang ieu bagi dua wa jeung urang wa. di traktir baso ku aing dek dibereh heueuh. Heeh sok. Bener iya kita traktir baso urang lamun urang mere nginjem ka wa. Ampun teh ngeunit teu percaya ka aing. Sumpah wa ieu rek mere ka urang. Geuat ulah sok loba omong lah rese pisan. Hati den. Mah bohong ieu teh bener wadoyok kitu nginjem duit ka urang teh. Aing mah ieu teh asa beda rasana deui euy. Buat teh geus menang arisanan mainna kabur we. Susul lah, susul deket ya apal ieu ka imahna lah. Di mana we milik mah aing keur teu gablek duit si acuy ku aing dibobodo lebok sia teh. Ladeng jeung awe. Abang itu. Arisan. Ade tekor deui. Moal tekor. Mudah-mudahan menang dan duitna menang nginjem ti si Acuy. Loket ragrag di jalan. Rag Pak Haji. Emang beta ngaran teu murah deui. Heueuy sukan mah ku aing Italian ka dieu payo. Monyet ke di rantean mah cakep. Monyet di rantean. Monyet di bawah aing lah. Yo, si Acuy ku aing gedeo. Geus Wadoyok. Terakhir. Oke, silakan Pak Ayat.
Terakhir, Pak Doyok, apakah dapat Pak Doyok? Doyok. Jangan bayar kasih acuy. Aing apes nah arisan teh kalakan menang Mang Jojo nya. Si Acuy ka mana keur modal? Kabur aing. Wah, dicilakaeun aing teu meunang arisan si Acuy. Goblok hirup. Acuy, wayah ngampura aing teu meunang arisana. Dek, wadoy kemana dek? Alah, geus balik. Ah, aing apes ke duit sakitu na teh wadoyok. Ah, Gusti aing goblok. Aing mah eta kopi teh hayang ngising euy. Yang ngaresan bang tolong. Sia mah aing kana hayang ngisingan sang ngaresan. Ojek, Dek. Mana si Paisalnya? Dek, Dek. Mang, ojek, Mang. Dalam. Ya sami ka jaya. Sami. Dik, tarik wae kumane aing mah teu kuat hayang ngisin. Hati, ayo, kebe. Ayo, tadi kue anda, ya yang ngising teh kuat ya. Nah kemana si Paisalnya, Paisal? Baru tangan. Si percaya, Paisalnya, Paisal. baru tangan. Satu kodok, yuk, berangkat. Sal, yuk. Mana kita tadi kan dia ke bapak kuat yang ngising. Oh, oke, muatan dua kalau dirempet tuh si budak. Tungguan dalam apa yang ngising? Tungguan deui wae. Aduh. Duh, mudah-mudahan we bapak aing modal nalila euy. Ini butuh duit kieu jeung ulin duh teu boga duit. Sang, mana bapak maneh? Keur kacai Mang Jack, naon kitu? Duh, Mang Jek teh aya perlu euy. Eka jemput ka Bogor, Sang. Geus we sewa motorna, sarua wae ka maneh oge. Ya, 100.000 tak ku aing. Aing lagi bahagia. Kudu abis. Bener. Heeh. Hal-hal katujuh. Wali lada. Aduh, alhamdulillah pisan. Keur butuh pisan teh. Kalaksana ulin ieu. Pamajikan gerbungkian, tong timbang tong ngariwang, tong salempang, colok wae ti tukang. Nama motor? Kumang Jack kira diinjem. Cih, sia mana di? Dipaksa na kumaha deui. Tadi paksa kumaha tulang ini bikin, pan bieu tadi loba muatan. Tuh kan dipaksa Pak, na kumaha. Aing apes. Mere duitnya? Henteu. Terus 1000 acan. Naik ka mana nginjem motor aing mah? Tuh urang mah ek ulin we nya baheula. Ek aya janjian euy. Sia mah motor ngado diinjamkeun aingnya. Aing urip. Mun aya muatan teh motor aing apes. Duh, ieu nu nelpon. Halo. Motorna kitu aya ditambut ku Mang Jack. Muhun teu aya wayahna. Megat motor batur wae. Wayahna pisan hampura. Muhun siap-siap. Aing si Paisal ngado diinjem ka Mang Jack. Aing muatan ieu 50 ribuan aing ka kawali ieu goblok teh. Oh ya. Mantap muatan anjir. Betul mana kemana? Apa saing mah aing tas ngisinya di botong. Dititanuan kasih Paisal. Aing hok teh ku Mang Jack diinjem kana si goblok teh panggil itu jeung Mang Jack. Aduh, Gusti. Da keur kumaha eta motor mah bisa leungit kitu? Lain leungit kayak diinjem ku Mang Jack. Cek aing teh. Siap aing babat geura. Sia ujug-ujug aing menuduk. Aing mah motor sia. Kadol aku sia mah aing tadi narik duaan. Aing siap lah ngomong ka aing ngomong. Aing ngomong pake ku Mang Jack motor aing diinjem. Geus ayo. Siap lah ngomong. Goblok aja dengekeun. Bawa ka riweuh aing can madang, kengit madang mah aing der riweuh mah. Menang heula aing mah. Geus. Madang heula aing mah. Goblok si budak nu dirasa karang ngajak pase aja aing. Si punyuk aing resok bingung aing kalak jeung si eta mah si goblok teh ngamancing we emosi. Udah Bang Noy gila. Mang Jack mah aing muatan sabaraha hiji aing mah. Kumaha aing jeung motor aing sakitu aing keur narik-narik tadi. Coba nyari beteng wae. Urang mah nyewa tadi kasih Isal 100.000 tah coba bensin di pulan tak ku aing geus neang ka Bogor. Aji, nah gitu nyewa. Si kehe si babal nyebutna teh cenah nginjem maksa. Bener teh nyewa.
Wah, terbalik kita si Isal, anak jana atuh gitu mah. Nyewa aing mah cepet, Bang Doi teh. Ah si kehead wani-wani beki wani ane mah kain cek kan. Ngomong wae bener Mang Jack nyewa. Nyewa Bang Doi aslina aing mah. Pedah we, nek. Kunaon maneh? Ya udah, Jack, motor uing leungit. Sapraki ih. Bada bismillah heula turun teh. Lu balik, budak. Morukan bohong. Ya, motor aing leungit Mang Jack mata aing di kitu oge. Sok. Motor mana aja deui geuning? Ku Mang Jack tadi mah diinjem. Tonggol aing. Masa kitu mah. Mana bangsa Mang Jack? Ya, motor si Bang Doyok mah tadi ku aing diinjem. Aing mah naon Asia motor bisa leungit kumaha? Mang Jack mah kakana dahar. Dahar wae atuh. Ya, uing sapraki ih. Masya. Bang Doy, nuhun ya. Aing di tengah. Heeh atuh. Isi Isal enggak saya duit mah. Heeh. Si Faisal goblok teh. Motor si Motor aing. Nah, aja dah kamu sih Bang, motor aing leungit. Masih ujung kamu ka aing. Hah? Asia ya naon? Asik. Aduh, banyak